Nami simkuring Dede Suryana sanes Dede Suryana ayah ini ayah tak eta teh pewaris alhamdulillah awakna montok teu began eta mah cacingeun jamaah sadayana nu simkuring dipihorkan sareng mugi Allah muliakeun isin kajida lalu rek nerangkeun ilmu agama di ieu tempat di ieu majelis kauningan pisan ku simkuring ieu teh cikal bakalna nu ngabentuk Srama Simkuring kapungkur janten sesepuh di kampung Pasekor Jernana dan jenenganana Bapak Suherman dididik ku mama didik ngajarkeun tauhid di Pasekor ka masyarakat khususna kanu jadi anakna nanti antara kurang kali anjeunna nu bangkawara teh ieu teh si Dede Suryana bangkawara dina kahirupanana sakitu dididik ku tauhid naon sababna di mana-mana jalmi anu ayeuna diajar tauhid tapi teu diajar kana ilmuna sok rada ngagoloyorna teh kana kata kaburan si kade ngagoloyorna teh kana sifat-sifat ayeuna keras maka di antawisna simkuring di pasantren keur dugikakeun ka nikahna di sakola keur dugikakeun ka lurusna beres dina pasantren oge kita pasantren deui papanggih jeung jeung saha papanggih jeung hiji istri nikah di titah pasantren deui naon sababna tauhid teu cukup ayeuna nauhidkeun Allah tanpa ilmu mah seueur jalmi anu janten tauhid nalingkung